arifina di reng-rengan anu makrifat kabeh. Yutalawwanuna diwarna-warna itu si mubtadiin minal arifin bihima dina itu qobdu sareng bastu. Kama yutalawwanuna sapertikeun diwarna-warna sa'al mubtadiuna jalma nu dialajar kabeh minal muridina tireng-rengan jalma anu ngarepkeun usul kabeh fir roja'i dina roja wal khaufi jeung dina sieun. Saur kamari teh Allah ngabastukeun eta si murid, Allah ngarupekeun hatena itu si murid eta teh tina sawarehna welasna Allah. Jadinya anak Allah ka urang teh welas asina Allah ka urang teh hate diwarna-warna ku Allah. Sakapeung rupak hate teh, sakapeung jumar bungangan hate teh. Kunaon? Qobdu jeung bastu tina sawarehna latif Allah. Sabab dinisbatkeun ka zaman nu can kuat iman, lamun heksa inungna qobdu bisa putus asa. Seperti zaman lamun salawasna bastu bisa sombong. Mun bastu terus, wah bisa sombong ya. Lamun qobdu terus bisa putus asa. Sombong jeung putus asa teh awan. Kulantaran sombong ulah putus asa ulah, maka diwarna-warna tingkah hatena eta si murid teh dina qobdu sareng bastu. Muncak basa kolot mah kalau dok teh sok aya hujan, namun orang dagang sok rugi dina untung teh sombong buat isuk mah bagian rugi aya untung. Pokoknya untung terus umur teh pernah rugi mana betul tahajud ge rugi wae paling tempurna. Sombong kan merasa hebat dirina, merasa hebat dirina. Jadi kulantaran ayat qobdu aya bastu eta hate teh putus asa teh sombong. Putus asa teh sabab nu gede dina goreng hirup panuntungan. Eta putus asa. So ari sababna mamang bukan hitung badak tilu, hiji wanian karena dosa, kadua ngabela salah, katilu putus. Bahaya putus asa. Putus makan bisa bertahan 3 bulan, putus minum 3 minggu, putus asa 3 menit, bunuh diri. Benar enggak? Bahaya putus asa. Kaeta pahuma min ahwalil mubtadiina minal arifina. Jadi qobdu jeung bastu teh eta teh kalakuan hatena nu dialajar dina makom arifin. Jadi geus nepi ka makom arif kan diajar keneh. Gitu. Mubtadiin ge dina arifin mah hebat mah mereka. Yang mubtadiin min muridin. Nah, seperti di warna-warnana mubtadiin min muridin. Anu sok disebut sairin. Istilah dina ilmu tasawuf. Nah, mubtadiin muridin mah di warna-warna dina roja jeung hawa. Lamun mubtadiin minal arifin mah di warna-warna dina naon? Qobdu jeung bastu. Lamun arifin utang dina kaarifinanana
dikeluarkan tina qobdu jeung bastu tak eta mah tara bastu tara qobdu pan betah nawansa tara bunga teh matang nya mah ya Allah suri supaya aya disukceun jadi sing nu kamari perkara sa ngeceuri keluarnya nikmat acuri isuba curi deui tak arifin mah moal aya qobdu aya bastu dari qobdu jeung bastu maka eta teh sabenerna mah tingkah pikeun jalma nu hatena masih kena aya hijab nu geus aya hijab mah seperti nu tajalli ka Allah panati makhluk arifin moal aya qobdu mah aya bastu urang masuk nalangsa jeung sare sok bingung teu bukan bingung sare geus budak kana bingung panajeng sare teh hampir mirip beda setengah jadi nu matak teh qobdu teh bastu teh inget kana diri nu matak lamun hayang ulah rubah-rubah tingkah teh kudu jamu ka Allah matak nu jamu mah ka Allah teu pernah bingung ku urusan dunia teu pernah bunga ku dunia teu moal disebut panan bunga ku dunia betul ya nu mata cirina makom arifin mah menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya lawan orang hate ngarasa bangga pada naon baju alus pada naon boga harta loba nah itu lain arifin gampang asa kurang ngarasa bangga wah motor aing alus ngarasa bangga mesti ingat lain arifin aing sebab ngerasa hebat urusan dunia arifin mah tidak menganggap apa-apa urusan dunia eta ngaran arifin kan jadi mun soal loba teu ngarasa hebat pinter teu ngarasa hebat pinter batu mah guru kabeh manehna teu ngarasa dirina hebat naon sabna pinter teh sasebat dipinterkeun dicabut ku Allah mah teu kana naon deui keur pinter teh teu boga pinter keur kuat teu boga kuat kabeh anu Allah kuring mangan katitipan hungkul mun bener ngurusna kakara menang buruan ka tukang parkir hartos kan gitu matak lamun hayang ulah bingung di dunia mah kudu naon jam kalau apa matak tas puasa mah kamari insyaallah moal baringung jalmana naon sabna hatena jam keur puasa kamari aya jam teh ya hah? Atau saya jam ukur puasa ke Ramadan teh ke bawah karena sawah karena hafid ke bawah terus lebih kok datang Rajab lebih kok datang Saban teh nya sakene jam teh ya kene setahun atuh piraku geus poho deui jam moal ya kan cek Syafali Hikayat di surga mau ningali ka Allah 200 tahun asa keur ningali keneh nya ayeuna di dunia jamu setahun geus poho 200 tahun asa keur tajali keneh ka Allah engke di akhirat kan aya surga nu panghebatna naon mawatinul kasib kemun ka surga teh angan jangan aya bejak matinul kasib di mana muga-muga jangan aya di dinya amin gitu watinul kasib ta jalma anu di mana tas nyaksi dan Allah teh balik deui ka surga 200 tahun asa keur nyaksikan
Mata lawan akang ayeuna nuturkeun hate penjelasan tajalli tadi katuturkeun ku urang teh tajalli tadi ka bawah engke keluar masjid teh datang ka ieu mah teh ayeuna mah ceuk pamajikan salah kita lugu kunaon jamu tadi keur pengajian bawa ke ika imah amin ulah selawang masjid di Sleungit jamu di pengajian selawang masjid di Sleungit kakak dahar sirop leungit ulah kan banget bodoh ternyata 200 tahun mah itu tuh maka sekali tajalli saumur hidup 20 tahun nanti cukup tajalli seumur hidup tingkahna ke waktu tajalli seperti tajalli namun sabna perasaan tajalli kan harusnya 200 tahun asa keur tajalli ayeuna umur 30 tahun sakabrai sekali teh keur wiridan subhanallah nya teu mah seumur hidup 20 tahun kapalam kan teu ngan tajalina mah geus teu aya ngan efek samping tajalina aya hartos kan matak anu sok ngaos ilmu hakikat ya engke uih tina pangaosan hate teh beuki tiis kamari mah mun rugi dagang aing bari sok amak-amakan habu ditajong pamajikan kecarekan budak sokan ayeuna mah teu pati we da leuweung meusan ya eta hasilna matak aya nu teu sadar dan teu sadar tajalli mah kan aya nu usul langsung kuring ajengan geus 5 tahun ngaji teh asa can pernah tajalli cek sim kuring kan ari tajalli karasa kitu aing keur tajalli oh aing keur tajalli ingat kana ka aing mah lain tajalli itu balagu bisa kan tajalli kan nu matak lamun ajengan keur nerangkeun tuturkeun ku hate urang ninggalkeun makhluk lempang mapai pos-pos nafsu nepi ka ufukil mubin teh kieu jabarut teh kieu tuturkeun terus nepi ka tajalli sifat tajalli eta jadi wali tadi 1 menit tajalli jadi wali 1 menit lumayan 1 menit ya oh malah sajam sejenuh ngaji tajalli terus nah sabna efek tajalli tadi nu sakedeung teh kabawa kene ngetat ya kan nu sok ngaraji ilmu hakikat ngaji hikam nu sabenerna ngaji tauhid nu sabenerna engke katingali akhlakna jadi bener ngan sakitu mah hese nerangkeun sok terangkeun wajangan tadi waduh aing teh ngarti kan hese ngobrolkeun bener sampeyan begitu loba malah teu bisa aing teh nerangkeun mah teh kan hakeh robah ini anu ngaos ka abah tadi itu kiai 500 santrina geus aki-aki 75 tahun mama kunaon mun ipot getol-getol teh ke Cibantar mangkani mah bahana teh sajam jam 3 di ditu wah lebih bewe subuh ka dinya diantar ku santri 20 mau oncor kumaha cing teh nu matak getol-getol teh ka dieu lain cenah ieu tidak ilmu teh kaharti nyaritakeun hese tapi hate jadi robah gitu nu kaharti kumaha robahna mah heueuh cenah mun balik capek dicarekan pamajikan teh sok heuh pada teh cenah nepi ka balas kuheul teh hayang mulangkeun kitu ka ayeuna mah cenah dicarekan teu keheul teuing aya saeutik mah cenah ngan teu keheul teuing aya robahna aing di hate teh mun dun lohor bertemu hayang salat ayeuna mah ingat hayang salat hayang mengesan jadi maksana teh kecidak kan bertemu maksa teh ampun bebeakan tapi kan curi baru sholat tapi sholat ayeuna mah teu tapi ka curi aya horeang mangan mengesan dibalieurkeun ge deungit eta asal naon asal musyahadah asal tajalli teh kitu lamun teu aya perbaikan hate tah eta teh kebaikan berkah ngaji kan dina ilmu ma'rifat mah gitu ulah ngitung bisa nerangkeun lah sok ngaji coba deuy terangkeun kana bisa ada moal bisa terangkeun aing teh bisa terangkeun tapi tingkah hatena jadi bener itu mun boga 4.000 hayang mere bari teu daya kuat nahan nafsu di Ramadan teh kan amuk amuk anak sok imun
Saimun teh nyalingan. Tong pasean mun ngajakan pasean kana saimun. Lingkir puasa. Tina sabab puasa hate teh hayang pasean gitu. Ari ukuran anak saimun diartikan di lugar aing keur puasa moal pasean engke geus magrib ku aing sok heula. Gitu kan. Jadi gara-gara hasil tina ngadidik rohani teh mung bas teh. Boro-boro jeung batur jeung kol. Boro-boro jeung deukeut ti anak jeung wajikan di sobat jeung batur yang tahu bumbu. Basa naon? Musuh hiji loba teuing sobat 1000 kurang keneh tah eta. Itu bisa musuh mah bisa gitu. Neangan musuh. Jalma nu perontak cenderung neangan musuh kan. Jami manu lembut semakin makrifat ke Allah hati semakin lembut. Semakin hambulaan, semakin zuhud, semakin teu ngarasa diri halus kan, semakin makrifat, semakin tahu diri. Puatuh nyebut ajengan, darupun Allah. Misi pencekrek leutik berbodoh ya. Ngaku diri teh sahanapun inung bapak derajat. Ngarasa hebat teh, rupun inung bapak itu. Yang tadi ke ahli marifat mah menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Namun ngarasa bangga ku dunia, peda buka titir, peda buka harta, peda kurang buka ilmu alus, peda buka harta loba, ngarasa bangga, ngarasa hebat, eta lain arifin, ngapa? Nah, saha mulai arifin ya? Mah jubin. Eta mah jubin. Loba sawana loba. Dunia loba, tapi arifin malah ngarasa hebat kan? Malah ngarasa hebat. Ya gampangnya diberi trik-trik aja. Namun kurang tas mau baju halus tuh dipakai ngerasa gini, nggak ada tak. Kita mau maju lain arifin. Tapi saja lain arifin, arikus jadi murid sodik guru mursyid mah calon arifin. Alhamdulillah, gitu. Mata berkah Ramadan paling saeutik jadi murid sodik guru mur. Eta pangleutikna berkah Ramadan. Geus pinter campur do keneh. Ngan geus jadi murid, sodik guru mur. Loba dosa loba keneh, loba. Tobat geus bisa encan, ngan geus jadi murid sodik guru. Entong kenerima. Bodoh keneh, bodoh ngan calon ahli ilmu. Naon sabda keur ngaji ka guru mur. Usul can usul ngan calon usul sababna keur dibimbing ku guru mur calon usul ya kan muridin santri-santri nu rek jadi mahbub Allah teh nu rek jadi waliullah teh katingali ku hatena ahli Allah ieu santri teh waliun kajen bodoh ieu mah bakal jadi iblis pintu ge katingali kan orang. Jadi guru-guru mursyid katingali calon-calon mahbub Allah kerja jadi santri ini. Katingali dalagan beda. Artosan lah. Luas di buyajaan bagi kan. Jadi santri-santri anu bakal yang menjadi semeyan guru mursyid anu jadi semeyan mahbub Allah. Yang katingali. Wah, si mau bodoke calon waliullah aja. Yuk bungar, tapi calon waliullah bungar. Ketinggalan jangan betul. Dan sana paham karena alamat mahbub Allah. Ada orang can jadi mahbub teu paham diri mahbub Allah teh paling jamot mah, nu niup caker, nu hiber mahbub Allah. Lain eta. Hiber mah iblis bisa euy. Iya mau pada hiper ngajina datangnya disangka mau buka Allah. Oh tuh orang iblis ya. Lain ciri wali itu. Dia wali terus kedua. Oh ya tapi nasa wali namanya. 13 kan. Seperti sunnah maca sholawat 27 tempat. Atau apal-apal sawarena. Dina 27 kejadian sunnah maca sholawat. Urang teu paham.
Maca sholat ame sholat ku sholawat gara-gara sholat. Apa? Gimana Cing? Sunnah maca sholawat, sunnah. Nalika nalangsa sunnah maca sholawat. Osok keur nalangsa maca sholawat. Disebut. Maca sholawat, aing kabur pemajikan nalangsa itu sholawat kan. Bari nalangsa sunnah maca sholawat. Jauh jeung anak di pesantren keur nalangsa sholawat. Ya dicabutkan nalangsa anak Allah. Berkah naon? Berkah cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratna sholawat mah kudu bareng jeung hate cinta ka Rasul. Nu teu aya khususiat teh sholawat anu teu bareng jeung cinta ka Rasul teh eta. Oh itu sholawat disulila itu. Berkah-berkahna itu. Nah teh teu bareng jeung mahabbah ka Kangjeng Rasul. Mata ahli-ahli Allah nepi ka minta balas cinta ka Rasul. Nas'alukallah tajma'na yauman bi Rasulillah. Gusti atuh abdi teh pangihkeun sapoe ka jeung Rasul. Saka jenting ngimpi panggih jeung Rasul. Walah baca. Urang suka yang panggilin bos budak keur pesantren bos inget ka ibu panggih heula. Ulah balikeun lah teh balik asa panggih pada gurago di anu osok kitu mah. Balas hayang. Keur katorekan jebel usah maca sholawat. Sok aya potne yang itu apa entah cenah teh diomongkeun batur. Oh, salah. Lain yang pada diomongkeun batur kan. Kayak nu bener mah amal teu ditarima ku Allah dipalirokeun deui ka urang. Apal hikayatna wartoskeun ulah geus apal untungna we teh. Sakala dibejakeun mah tuh hilang ngaji nanti. Mereka bahasa arif itu. Lu paham ilmu Allah nah. Coor lu nak kitab kan yang mana ku anjeunna. Sabna ahliin kisah. Berkah Ramadan teh pangletikna jadi guru mursyid. Jadi murid sadi, guru mursyid. Cara yang ngaji-ngaji aja teu meunang berkah Ramadan. Aya rada hayang ngaji tas Ramadan kamari. Aya setik manamahan. Alu teh namahan anger keneh eta teu bener kuasana. Berkah. Nu kaduana mah kan inkisab. Anu kaduana ma'anil ghaibiyah. Inkisab, jam'ul jam'i, jam'ul farqu. Tah eta berkah Ramadan. Urang menang naon sih? Atau teu menang naon? Oh, kan. Introspeksi diri, ulah ngerasa hebat kana geus puasa Ramadan. Padahal puasa teh masak sabahani di asam seukeut matak ngajina hendak tahri gaina ya. Nan sabana tas di asam dongna. Ira atuh teu paham. Mun mintul keneh pas kamari puasana kudu diomean kan. Ada kesalahan dalam interaksi kita dengan puasa Ramadan. Naon nu bener nama salah niat. Loba nama. Naon deui cisok sunah di mana katorekan amal komunikasi pador disetorkan 7 pelapis pemeriksaan amal. Pas dina pemeriksaan amal teh aya ria dina hati. Saya nu boga 12 tahun teh jangan ria hatena ria cek malaikat aing khusus keur kontrol ria. Nu ria mah tong ditebikeun ka Allah. Bari dogeun kana beungeut na jalma. Matak cek katorekan matak cek Kangjeng Rasul lamun anjeun katorekan fadlyan gurni maka anjeun kudu ingat kami. Maka eta jalma di mana jalma katorekan maka eta jalma kudu ingat ka kami. Tuluy deui naon? Tuluy maca salat. Tuluy katorekan maca salat. Ari pohonan duit sok selawat. Sunat kan nalika poho sunat maca salat. Aduh duit aing 5 juta di mana ditu? Allahumma sholli ala sayyidina. Asok nengan duit bari maca selawat. Beli kompulutus, hari ini siap. Hari ini itu pun duit, sholawat. Dan pertolongan dia Allah. Sabab hati apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah kan, sholawat pun haraya. Wah kemarin di, ayo kenapa sih bujakan sholawat pun curi nggak kabur. Apa sholawat benar? Untuk cenderung bejakan lo, wah warsos kan kayak cukup ilmu.
can cukup ilmu geus beungar wah perle ngaji presolat ulin kemana deh kali itu mau harus kena kieu tong loba teh duitna perikuling ka kasih guru 100 juta maka Perancis ulina 2 bulan teu ngaji Pak maka harus kena tempat di loba dia jadi oh aing jadi beres selawat pun harus bungar oh bener ngaji gitu perwe alasan ribu kang duit ngitung ti isuk bika asap dan anu jadi lulus ala hadain teh minggu teh bisa ngaji udah tulus gara-gara luar duit wah aya salawat mawa iman Islam aya aya salawat dibebaskeun tina kabingung jeung kasusah aya aya salawat supaya dicabut penyakit nu aya di urang aya aya kalau ulah ngaji kayak dibedakeun ting iraha malah yeuna moal iraha we tak ulah eureun ngajina bisi bejakeun aing geureuh cila ada kebagian beungar aing gampang ilmu aya di Allah kabeh kan teu kudu ribet yang sehat aya selawat aya selawat sehat selawat ke iman aya selawat bunga lancar usaha aya gampang rezeki aya komplit gampang tawatur mah tuh kudu make selawat ieu henteu nu geus gampang mana usul ka Allah dan jamak usul ka Allah yang jauh jadi dekat yang susah jadi gampang tidak ada masalah yang tidak tercapai tidak ada masalah yang tidak selesai tidak ada cita-cita yang tidak tercapai ditulungan ku Allah. Nah dalilna ala gampang wa man ala rubatal jam'i tawallahu bil riayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan. Namun jalma nepi ka derajat jamu aing nu ngajamina nanaon dosa aing nu ngahampurana teu kudu ribet ka Allah. Ulun jadi goreng kan. Dosa aing bisa kentobat. Lamun maneh beunghar aing ngabageurkeun kana hati anjeun berehan pinter syukur. Lamun anjeun dipakirkeun ku kuring uing ngabisakeun sobar dina kepakiran. Malah ku pakir tereh jadi wali. Lupa tapi lu pakir kalau beunghar sarua terena kan. Lamun pada usul. Nah, kalau mau beunghar teu usul, nu pakir usul, tadi pakir. Ulah yang pakir beku gitu. Mending mah beunghar sekali. Kalau mun bari teu usul, eleh kudu pakir bari usul. Mantak ulah yang beunghar yang pakir. Yang beunghar mah normal. Yang pakir. Sanajan nyatana pakir. Narimakeun kana pamere ti Allah. Nu patat, nu penting sama harus. Terus kita mengabdi hukum bejakeun ayeuna. Jadi murid sadik guru mursyid. Wah, 13 cirina murid sadik. Kan mau dibejakeun sakabehna sabaraha heulanya. Nu penting-penting. Guru mursyid, murid sadik mah sifatan guru mursyid, murid sadik. Teu emungeun kasalahan kanyahoan ku batur. Tah eta. Ari urang sok nyebutkeun ka barengan teh. Tong bejakeun aing teh bodoh sebesar aya. Pura-pura mah dika pinter. Lain murid sadik. Teu emungeun kasalahanana kanyahoan batur eta murid sadik. Anu gampang. Naon di teu paduli sanajan dirina ragrag darajatna tina hate manusia, nu penting hate salamet tina fitnah. Mana fitnah? Ria, ujub, takabur. Make baju disederhanakeun, kan bae baru disebut jalma rudin oge. Nu penting we ulah takabur sabab make baju halus. Tapi ari geus bisa tawadon geus make baju halus eta naon. Ari apa juga halus, ari hate can halus, atuh takabur sok baju halus teh. Jadi hijab kena bener jadi hijab. Tuh, pamer ti Allah jadi hijab ari urang can sama. Motok ajunya kalau kira-kira mau ya ayo pilih bumar kabeh santri langsung dijajak
Kayak waktu na janji mereka pedok sekot budak 2 tahun doang pimpin nanti. Tapi lagi segede malah mah temen tak gak diberi tak bedok bawa nengan sulut. Banyak. Mana tekunan dari kadio teh. Mana cucu tombok motor mah ngas paling blokan sing bawa mobil mah. Udah bisa bawa. Tumpah karena cucu tinggalin. Mau buka mobil lain tak kabur. Mama kan akan buka mobil lain. Paham guruna. Bahaya ya teh. Guru mursyid seperti dokter pakar kan. Dokter pakar mana? Dokter spesialis, dokter ahli. Para tahu tanya. Kunaon yo, Rio. Ada sababna kau dinaon? Dokter tanya gitu mah dokter belku. Lu pinter ngomong. Assalamualaikum ketemu banget. Wah, ieu mah anu penyakit. Bisa apa? Assalamualaikum. Naon dah nganterkeun budak. Kunaon gitu mah ieu mah terdek salat sih. Geus katingali. Wah, banget ieu mah salatna sabab hubud dunya. Mungkin mah salatna sabab naon? Sabab takabur, sombong sih. Beda-beda kan? Ngomong salat mau ngaji teh beda-beda sabab. Mentak aya santri nu titah istighfar, aya santri nu titah maca surat Waqiah, aya santri anu titah maca naon? Maca sholawat beda-beda, sabab beda-beda penyakit. Beda-beda sabab napa? Nyakit sanajan sarua pada mung salat, mung ngaji. Penyakitna mah sarua. Benar penyakitna mau ngaji mau sholat. Rata-rata kan penyakit itu mah. Jembatan murid syarif. Indiraj irodahna dina irodah guru. Aita. Hartina naon teu boga karep kal mayit. Kumaha we tah guru, aing teh guru ngadekul. Kita kaler, betul ngaji aja sudah makan suluh kan terus. Jangan salah gusti, salah guru, ulah enak makan suluh ngaji ulah nih, kita ngaji makan suluh, ulah sudah nyalahkan guru, merasa pintar. Gitu kan. Ya Arab-Arabnya bisa. Bisa gede sebenarnya. Ada pribadi ya. Murid sodi, murid yang berkeringat bersama guru, bukan murid yang bisa ketawa di saat guru sukses. Artinya ngaislahkeun irodah guruna. Guruna aya keur nasrul ilmi, jadi sabab nyebar ilmu aing milu berjuang ke guru. Kajen korbankeun motorna, kajen korbankeun tenaga. Guruna mah itu ke pasar lantaran ieu guru boga pamaksudan keur nasrul ilmi memperjuangkan ilmu guruna wala. Jadi himmah guru, himmah murid sadiq mah ngamaslahatkeun, ngalancarkeun urusan guruna. Lain guru ribu ulah jijik hahaha. Ari geus sukses ngaku ai muridna ngarep hebat. Nah, jadi murid sadiq mah santri yang berkeringat bersama guru, artinya nu milih capek jeung guru. Di paparanting di jajarungka jeung guru, milu sangsara jeung guru. Dina waktu nyebarkeun ilmu. Bukan santri yang bisa berketawa di saat guru sukses, bukan. Gitu kan. Saya kira segitu gitu. Bagus. Itu kurang halus. Nah, gitunya. Jadi berkah Ramadan teh panganggapna mah cik somblang hayang ngaji we segitu. Lamun hayang ngaji teu namahan tentang Ramadan kamari eta teh kawan berkah leutik-leutik aja. Eta leutik pangleutik nu berkah. Diniswatkeun jeung arifin leutik teh tapi bodoh gerulan. Kagak aja mau bodoh yang ngaji teh berkah banget gitu teh kagak. Jadi murid sodik guru mursyid. Wah, eta mah untung pisan kan. Can pinter calon pinter. Can nusul calon nusul. Can jadi waliullah calon waliullah. Naon sababna? Keur dibimbing ku guru mursyid. Ya, guru mursyid teh
seolah-olah hiji jalma nu diutus ku Allah ka urang keur ngabimbing urang ibadah supaya usul gitu. Hakikatna cek Allah, sia tuh datang ka si anu. Itu datang guru mursyid teh, sok kaji sok kawi. Dibimbing si eta rohanina jasmaniana oke. Leumpang kalau jadi ahli usul. Falam yusil ilaihim illa man aroda ayusilahu ilaihim. Itu Allah malebikeun ka guru mursyid kecuali jalma nu rek dijadikeun ahli usul. Jadi waliullah. Anu mau dijadikan ahli usul sing pinter ya kalah jadi hijab. Teu panggih jeung guru mursyid. Mising panggih ge teu apal guru mursyidana, mate dayangan guru. Paling nyebutna jero teh gitu mah. Gitu. Jertoy, dan itu man sempat menguncangan mah, haraas jeruk sama turun. Tara telem jertoy, sakitu jeruk. Batur mah nu geus kamu sadar ge jauh kene. Geus musada, kan musadana kan ada musada teh. Aya 3 makom, jamu, jamu maafku. Aing kakara dina jamu usul ieu teh jamu kakara jamu incan, jamu aparku jauh kene. Ieu teh emot keur ngos belum beli. Al maghfur apa tuh? Ya, bisi teh apa? Cita-cita apa usul ka Allah jauh kene. Ruas. Kumo aing jeung anu geus hebat jauh kene nyebutna. Kumaha jauh nya? Teu apa? Anu geus panggih mah ilmuna ieu jauh teh. Atuh lila teh dicabarut ka izah teh lila. Coba mako Robrok, mustawan, kobakau sen, au ada opat. Hari tin mahjub rek jadi wasilin meneukeut. Tinggal leungitkeun makhluk tina hate. Sanggeus leungit makhluk tina hate, engke Allah ngajadikeun wusul ka Allah tuh. Nukarkeun hate ti makhluk tuluy lempang mapai pos-pos pancu nepi ka upeukeun Allah sakitu. Oh iya ribut jauh. Hene yo. Orang kalau bisa ngaji julung ya, sok hebat. Balas bodoh itu kan. Bin balas pinter. Jalma mah semakin pinter karena sebodoh. So, lamun urang geus ngaji nepi ka mustawan, ka awad kan itu. Apa jauhna ka Allah? Waduh, ari kakara di mana hati? Podoma na doma kene. Ini tidak doma. Muatur mah panu nempo doma geus ka mana? Kana afal. Itu rohani mah geus ningali na kalam kodim ka ditu. Panu ningali anu hadis. Anu urang hate dina hadis kene. Wah, jauh kene. Tapi semakin mengenal Allah semakin apal jauhna hate ka Allah. Perjalanan. Itu ngarasa hebat. Matak aneh ahli-ahli makrifat teu ngarasa hebat, padahal kurang hebat. Al-Baghdadi, Imam Junaid. Heuy, orang marane salat sing loba. Euy mah da geus sekolah terpati loba. Diintip ku guruna 50 rakaat qiyamul lail. Teu loba ya, da geus sekolah teu loba. Ada orang kana 8 ke 10 ku hebat. Bari budak orang. Itu aki-aki nyebutkeun teu loba. Yo, Ustaz bawa tadi, ucap haji. Ngaji cenah poe hadap-hadap ditiberi jadi 2 kali. Paling ulah harus hebat. Oh ini hebat, jadi 4 kali ya. Jadi 3 kali sebulan. Hebat. Ingat ke Batur kan? Batur maya, bergus pinter mah teh. Ngajina sapoe teh 12 kitab, naklib 20 halaman. Oh. Naklibna seberapa? 12 naklibna 20 halaman, ngajina 12 kitab. Urang sebulan ngaji 2. Oh. Tapi apa? Kan hebat. Ngaran urang teu ngarasa hebat gitu. Nah, eta saha teh Imam Nawawi teh saha?
nu katungkul ke ilmu poho kawin. Orang mau balas kawin tuh pusing aja. Balik yang ayo kawin, aja tuh pusing. Tak 12 kitab ngajinan tak sampai deh. Sampai penting. Nak alifna 20 halaman. Mautna Yusuf 46 tahun. Imam Nawawi deh, tangan kanan Imam Syafi'i. Nak alif kitab belum semua. Tapi ngausna. Orang mana tu nak alif kitab itu 100 kitab masa poin mesti. Orang kaya orang dah ukur kabar itu. Ini kan masalah tadi kan. Jadi di warna-warna qabdu jeung bastu si mubtadiin minal arifin teh eta teh termasuk tina welas asina Allahnya anak. Mata kalau orang tas qabdu aya bastu ulah Rasulullah. Tina bastu kana qabdu teh ulah. Aduh, ayo jadi kieu. Ada orang masuk menghitamkan anu teu buku gara-gara teu boga duit aing jadi kusut hati teh. Atuh kuan mikirna teh neangan duit. Ari pas neangan duit, geus meunang duit beuki kusut. Kayak salah. Ribuan hirup lain karena fakir, karena teu ma'rifat waktu fakir. Jadi karena teu ma'rifat ribuan nya bener. Da misi dibere mengharga teu ma'rifat maribu. Teu ma'rifat dibere beunghar, beungharna modal bikin cilaka. Dibere fakir teu ma'rifat mimiti ruksa. Aya nu halus apa? Tapi lawan ma'rifat ka Allah fakir gitu. Kakasih Allah sabab sobat di langkah jadi jangan beunghar lain modal cilaka. Justru ku ayana beunghar teh bakal beuki alus hirupna teh. Sabnaon ma'rifat ka Allah. Sekali sedekah hate beuki alus. Nu teu hayang salat jadi hayang salat, nu teu tahajud hayang tahajud. Gara-gara loba sedekah. Ka mana Kang? Arek ngaos. Aduh aing kagok kitu we. Keur barang gawe geuning lumpang. Motor na rusak, motor ring pake cing. Ada mari nginjam motor atuh mun boleh ngaji teu. Urang motor aya di urang, sugan lila-lila mah ku sedekah teh katari kurang teh jadi hayang ngaji, tah gitu kan. Sabab menurut observasi ahli ma'rifat, amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Energi spiritual teh nyaho ka Allah na namahan, zikrullah na ningkat, eta energi spiritual. Kekuatan sir tajamina ningkat, eta energi spiritual. Muntah nu teh yang ngaji gara-gara sok kare ongkos sok ngaji, jadi hayang ngaji. Urang ngaji henteu kare ongkos henteu. Jajan jaga. Lamun aya duit. Entak urang Karawang aya bahasa kieu kan. Ya cenah poe bawa ke masjid, pengkuliahan aing teh salat isya teh milu tarawih. Jadi teu milu tarawih ge poena mah ngalir ke masjid. Nyieun masjid, wah mantuannya 100 juta. Pantar salat mah aing pemberian sama salat teu atuh bare-bare ka mantuan masjidna aja. Si orang teh lila-lila mah anakna masantren bisa ngaji, bapana jadi milu salat. Masuk. Jadi amal soleh teh bener mata ngadatangkeun sifat mu alus kana hate. Mata cing seura masuk. Aing teh sesep teh ingin ngampura pamajikan kurang sedekah kumaha kitu teh. Sedekah gitu. Tak gitu kan? Sesep teh ini jadi hampuran ya Allah mah. Bener pada teh. Kurang sedekah kitu aja kurang salat teh kurang wiridan teh. Nah terus kitu deui. Nu seueur amal soleh mah hatena beuki alus tah geus kitu lah kan. Eta mun hayang beuki kolot beuki soleh nu aya di urang tasurutkeun di jalan Allah geus kitu. So, mata ahli dunia anu ngurus dunia tapi hatena agama ku Allah dikaluarkeun jadi ahli agama ayo.
Mata lila-lila tukang nengan duit jadi tukang ngaji. Sabab sok dikejeung-ajengan. Cuma datang ajengan nyumput, bising nyempit. Kita pakai lo nungguan gitu. Oh bahan rek soleh berkekolot, sama begitu. Nyumput datang ajengan mah. Gawat. Tertarik dehnya teh. Ini si bisa tarik deh dikan orang, waduh, ya teh bobot meuli itu ngaji. Kok hikam kasih diaji tapi beda cek orang si anjur teh mah. Waduh, ya teh hikam teh aing teh tamat 5 kali mah cenah, ngan teh beda jadi cenah kenana. Tapi kana izina kuduna, ulang ngalogatan harfiah unggul, malah aneh aja hikam teh, ngalogatan harfiah unggul mah. Ulah kira-kira bisa ngalogatan, aing bisa hikam. Geus pincar kana manana, bisa bener. Iya lebih karena acina no hese mah. Mun kalapa lebih karena minyak, ta eta no hese mah. Ari ukur di pares di ilung. Caina ngadahar dawegan mah gampang gitu. Tulikan kan, logatna tulikan tadi. Wayab tariqoni. Jeung beda-beda. Dua nana beda-beda mana? Ini antara mubtadi'in minal arifin yang mubtadi'in minal muridin beda. Di anna roja'a kana saenyana pangarep-ngarep wal khaufa jeung khauf eta mashubani nu dibarengan dua nana. Bitawaqi amrin ku ngarep-ngarep nah hiji perkara. Ngarep-ngarep tumiba tawakkul. Moga aja untung dengan teta, eta. Lo jaman harapan untung deh, tadi sebut. Yang suruh anu hasil itu amrun bil mustaqbali dina zaman pikareupeuh. Isu rek dagang aya untung. Ngarep-ngarep kok lo diuntungkeun eta lo harapan itu. Gitu. Pama mangka di perkara mau eta peserta itu mah. Tawakkul wa amrin ari kajadian na eta perkara mahdurin anu dipika sieun mukhawafin tegasna anu dipika rempang au mahbubin atawa anu dipika resep parojaun mangka roja ngaran wa ma di perkara lan tawakkuan anu teu kajadian mau sarta itu mah pak qabdun mangka qabdun bil awalin awal wa bastun jeung bastun pisani dinu kadua mun ngarep-ngarep untuk kejadian ku qabdu moga-moga tong labu udah tersepak motor. Jadi untuk ngarep-ngarep teu kejadian urang bari sieun berlupakan ate. Tapi moga-moga si untung dagang teh bunga ngang harapan untung. Eta raja jeung hau. Wasababuhu ma disababna itu qabdu jeung bastu teh eta alwaridatu nur anu datang ti Allah. Pirang-pirang warid boga tarbiah anu kitu. Nah pirang-pirang warid teh nur nu datang ti Allah. Allati anu tari nu datang itu lati ala batinil arifi kana batina anu marifat kana hatena. Gitu. Wa quwwatuhuma jeung ari kakuatan qabdu jeung bastu wa dhifuhuma jeung lemahna itu qabdu jeung bastu eta bihasabi quwwatil waridi kalawan hitung-hitung kakuatan warid wa dhifihi jeung lemahna itu warid. Oh gitu. Jadi kuat jeung teu kuat nanti eta teh naon? Eta teh kekuatan warid. Pastu jeung dina qabdu teh aya kacida aya maesana saukuran warid sabab qabdu jeung pastu teh sabab warid kitu. Faida tajalla di mana-mana pertela. Lil qalbi kana hate. Naon waridul jalali? Warid jalal. Warid jalal teh mana? Anu timbul awal. Manjala tihi dina itu qalbu gitu mana hasola maka hasil pihi dina itu qalbu nam al qabdu lamun datang warid jalal qabdu wa idza tajalla jeung di mana-mana pertela pihi dina itu qalbu nam waridul jamali warid jamal hasola maka hasil pihi dina itu qalbu nam al bastu gitu. Jadi lamun aya warid jalal qabdu, lamun aya warid jamal pastu. Gitu.
Tapi sayang kau berjemar itu bisa. Dari kerjemar makan segala ujian ayat katanya nih kuat coba. Kan doma teh pae boro-boro doma aing ge pae hubungan dicabut panjawa ku Allah. Tenang terima. Sabab gerbas tuh. Tapi dina nalika qobdu maka lagi tahayam jam 5 salat maghrib jam 8. Hayam ribu kurang teh hayam salat teh kapangiman. Anak hayam teh berpikir. Gitu kan. Pak qobdu mangka di qobdu eta biwaridin hasilin kalawan warid anu hasil fil waqti dina waktu. Nah, itu aya qobdu teh kumaha warid anu hasilin eta waktu. Mati teu bisa isu marek jemar hate. Aya kalana keur loba duit rupa ka. Aya na keur teu boga duit tapi hate jemar. Teu bisa aya kumaha warid. Maka dalika eta nya kitu deui sabar istri tutur albastu ari bastu. Ya kitu deui bastu. Ya anak arifah karena sana itu si arif ayah tamu antara bingung itu si arif linafsi bikin dirinya itu arif hatta yuraiya sehingga ngeraksa itu si arif mustaqbalatil umuri karena pirang-pirang urusan anu bakal datang. Matak arifin mah tara ngararancang perkara nu bakal datang. Tara bingung ku perkara nu bakal datang arifin mah. Naon sababna? Atuh waridna jamal jeung jalan Allah panah tina dirina. Wis kamana batur kana kamal. Nu ningali kana kamal moal aya rupa hate jeung jamal hate. Tapi lamun ayeuna ningalina kana jalal jeung jamal, pas datang jamal jemal, pas datang jalal rupa hate. Ningali kana kesempurnaan Allah. Entos. Usahaina wah untung jeung rugi sarua wae nu penting usulna hate ka Allah. Can ini tuh gitu, terus rumah calon rumah ayo ini tuh kalau seribu kalau gitu. Maka kalau hayang hati ulah capek hidup di dunia, kudu usul ke Allah nggak sekitar paling gampang mah. Wah usulnya hasilnya masih gitu. Oh itu capek hidup, padahal mau ngarep capek hidup, tapi hati capek, no. Karena itu usul. Lamun usul mah beungar pakir bodoh pinter ge moal jadi ibu hirup. Nansapna aya babul usul na kepagi. Diberi pakir apal aing lawang balik ka Allah tidak pakir. Mana? Liwat pintu sobar taruh ki jeung sebelum nepi ka Allah. Ulang itu daripada beungar teu nepi mending pakir nepi. Ngan mun bisa beungar bari. Kayak sararea eta. Gitu. Tapi dah lain kumaha urang hirup teh kumaha Allah kan. Kahayang urang kumaha kahayang Allah. Wah ari sadar mah kumaha kahayang Allah. Ulah loba teh ngajam jeung ngarencanakeun rieu hayang ge ari Allah teh nyieun hese ka pagina. Nya nganu teh jieun ku Allah mah ngaripukeun diri. Bener kan? Ya capekeun. Teh Allah aya yang beungar nyieun Allah teh beungar ka. Aya alamatna. Aya kullun muyassarun lima khuliqalahu. Lu ku Allah dijieun keur urang digampangkeun. Dagang jadi untung, dagang api bengaran siapa cikolot. Yo mah digulu berapa ya? Nanti semprek dijak semplak, ayo catatan bengar juga. Atau kasab teh mah, kasab niat ibadahku kasab supaya jadi ahli usul kaal. Tina bengar usul, tina fakir usul, tina pinter usul, tina bodoh usul. Itu bingung ya. Bodoh tinggal jadi murid joli, pinter kudu sanggup jadi guru musik. Beunghar kudu sanggup jadi jalma anu syukuran, fakir si kuat so kabeh ge kakasih Allah. Nah. Ieu mah rek nepi kana bagja teh kudu liwat pinter jeung beunghar salah waham eta mah. Untung-untunganna jadi riweuh. Sok loba nu capek teu kalap untungna. Kileutik sakola bela antum ngaji engke aing geus tamat S3 arek ngaji begitu tamat S3 udah ribu paeh isukna teu paeh datang ka akhirat ditanya man rabbuka ditanya ilmu teh naon itu teu paeh di barjah eta nu paling rugi mah kan boro maneangan ilmu dunia aing ninggalkeun ilmu dititaku Allah begitu tamat maut.
Alhamdulillah, eta mah disiksa kan di dunia, capek di akhirat tanya ayat di neraka. Ada nepi wakana tujuan loh, mau usah entah halus mah. Teu ribut teh geus tadi. Teu kurang mah ngalengka salengka-lengka nasirat. Tetap di nasirat usul ka, tetap di jalan usul. Rek sekolah tetap sekolah jalan usul, niatan kudu bener. Gitu. Niatan kudu bener. Matak diluluskeun lah niatna. Budak sekolah datang kasih kuliah enak kurang lebih 200 urang. Diluluskeun lah niatna, bisi timah teu fungsi lulus. Diluluskeun lah niat. Capada salat, kumpul ke. Luruskeun lah niat. Bener kan? Ari geus bener niat mah. Wah, baru-baru ketemu ngaji. Sungguh gini. Jadi jama musuh gitu. Kumaha hese teh kada gering bae. Ari ngahaja sarema moal. Nya bisi can ngaji kamari wae saminggu jadi huntu gering. Kok kang ari santri loba mungkin gini. Aya gering 5an bawa ka dokter. Jam 11 ke dokter. Lu gering kegerungan jadi huntu watir. Diluruskan heula niatna kan. Gitu. Nu matak bikin ahli marifat mah di mana-mana ge usul ka Allah mah tidak fakir usul ka Allah, tidak beunghar usul kabeh jadi ahli Allah. Tong lawaskan. Lamun nu goreng ke ahli marifat. Matak asbabu bisa ada tidak lain hiji naon ma'rifatullah. Ceuk Syekh Faqih alika bi hifdil qalbi li annahu hijabatu kulli jawharin nafisin. Anjeun wajib ngaraksa hate karena hate gudang inten berlian nu mahal hargana. Waduh, segede perut kucing dari inten mah mersi kebeuli. Batu kali segede jublek. Rokok Cisamsi teu kebeuli. Cangkoran bongkang. Ibadahna teu loba ngan usul. 2 rakaat kebeuli surga. Lain parduna sunatna. Sam napas teh saharga dunia jeung eusina ka. Renghap saharga dunia jeung eusina. Renghap saharga dunia jeung eusina. Apa dina Lailatul Qadar. Betul begitu kan. Nah, jadi arifin mah tara bingung ku perkara bakal datang. Oh, Kang kunaon muruk cipanon gitu. Sing tedahar. Sa sing tedahar inju. Geus boga sabaraha inju kawin genca. Hari ini ku hirup serangan. Eta mah yang syarat diri eta mah kan. Lamun jalma bingung ku perkara nu bakal datang, bakal ngaleungitkeun berkah waktu nu keur karana apa. Lamun bingung ku perkara nu bakal datang, bakal ngaleungitkeun kanikmatan waktu nu keur datang. Ayeuna perlu duit ngan ingat sieun leungit moal nikmat bukan duit kan artos lu hebat mah jalma mah jalani apa adanya syukuri nikmati nya sieun banta ulah ningali batur urang mah sakieu nikmati sakieu alhamdulillah nikmati naon dipasikeun ku Allah ka urang batur mah boga 3 urang hiji ge geus untung dibandingkeun jeung nu teu bogaan mah ulama kok gitu, lu ningali kalbur wae, dina urusan dunia masalah eta nafsu, tak gitu. Sehingga mentang tadi, mantap. Namun orang masih kene bingung ku perkara urusan dunia nu bakal datang, padahal Allah geus nangtukeun ka urang, moal bisa dirobah ku karep urang moal. Sanajan aya bahasa layar dul qada illa bidu'a ge ka, ulah disangka doa karobah qada mubrong kan. Kode mu'alak kata mah cirina Allah ngarobah anjeun robah tak gitu tapi aya nu anjeun robah Allah teu ngarobah mah patarina ledu jadi daekan tapi pakirna anger aya robah teu henteu mata dalil layu gajir mah biqamin mah ulah dipake dalil kana eta mah dalil syukur mau dipake dalil kasab mah mun hayang loba duit kudu sing getol dengan duit eta mah lain kadinya laha maka sabat wa alaiha mah salah ngadalilan kalian duka ti mana mimitina teh tapi abis sadaya padahal layu banjir mah biqamin mah ya kan
ku Allah mal dikagugukat nikmat nu geus dibikeun mun maneh teu kubur nikmat tah kitu. Hatta yubajiru ma bi anfusihim teh kubur nikmat gitu. Mana didalilan ku ayat nu saja wa dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Eta nu lebih jelas mah. Ulah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Eta mah sangat simpel bahasana. Lain ahli Allah nyeritaan ngatu ngamanaan cariusan Allah nyanyalahan. Ari jalma anu hayang apal tujuan jalma nu ngobrol mah kudu nu deukeut. Budak jeung bapa bisa. Di Cibantar aya nu mere muning 5. Harga muning 5 sabaraha? Taruh 5 jutaan nu baheula nya. 25 juta. Pas ditanyakeun teh ka mama, meuli engsel. Munyo 25 juta meuli engsel. Teh ka mana nyakeunna bingung diteangan mana eueuh. Geus urang teangan nu jadi hodam mama 4 tahun baheula. Wah si Jaki oke-oke di luwung diteang. Naon harus dina meuli Excel. Omean masjid ulah di ruang. Lu geus teu bisa dipake tak ganti kitu. Tuh apa biar dia budak oge ka bapana, batur ngaji menena ulin. Datang bapana ngaranna Umar. Umar, saya ngaji ini. Apa? Tuluina Umar teh Umar ngaji sia teh tah kitu. Teu dituluykeun Umar hunggul ngarti kana bahasa kolot. Artos kan? Contohnya deh. Udah ini astajib lakum. So, mikirna orang mau ngadoa diijabah. Keulah. Doa nu kumaha nu diijabah. Astajibna kumaha? Pan astajib ge beda-beda. Astajib lakum tanyakeun deui ka Allah. Astajib lakum teh kami ngaijabah ka anjeun ku perkara nu karep kami lain nu dipikahayang ku anjeun dina waktu nu karep kami lain dina waktu nu kahayang anjeun. Sok tulina. Di mana eta? Cek ahli Allah. Deket ke urang mah sangono, oi izin nyalakeun Quran, udhun ya astajib lakum kita bukti keur aing. Satahun minta bunga can bangar aing. Teu harti astajib lakum teh bawa. Urangna jauh ka Allah, tukang poho ka Allah. Boro-boro keur macul keur salat ge poho wae tah. Urang ngahartikeun bahasa Allah, bisa atuh kan? Ngaco ngerti kan lagi. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam aslan. Kah ditu jisok. Betul bisa ngartikeun. Sok apa tujuan zakat? Tah gitu kan. Ori si horeng teh doa anu mana nu astajib teh doa anu rukun doana aya. Rukun ijabahna doa anu maunah jeung karomah teh aya 2. Hiji ngadoana hatena marifat bil jam'i, kadua husnul adab. Nu Allah eta mah teu marifat bil jam'i, batal datiah doa, lain doa. Itu marifat. Jalma nu ngadoa ka Allah tapi teu marifat, lain ngadoa. Macakeun doa. Itu eta mah. Da kalau na kita apa? Mata ya Allah teh kegenderuwo cukup. Ya Allah maha, lain eta Allah mah. Matak doa nanti lain doa, dengaran doa mah amrun ma astila wa aksyuhud. Ngaran doa mah nitah ka saluhureun, nitah ka Allah, ari ieu nitahna ka mana? Lain ka Allah, atuh lain doa, naon iltimas ngaranna makhluk ka makhluk. Mang pangnyoketkeun doma kuring, iltimas. Cek Allah, salat sia aman di situ. Cek abdi Allah, ya Allah, lungsurkeun hidayah taufik ka abdi. Doa dan nyaho Allah. Mata syarat doa marifat, itu marifat lain ngadoa. Ngan macakeun besok dibaca kudu ngadoa. Husnul adab nu kaduana. Ijabah anu maunah tawa karomah. Lamun husnul adabna leungit tapi Allah ngajabah, maka ijabahna ihana atawa istidraj. Kusak kepanghina Allah eta. Lain itu kan macam kita, wah ini kisah kepenginan kan. Yang kitab nama hese tuh. Tetap aja, anu naruskeun ajuan. Joa, aya naon? Cenah ari ngaji teh make kitab nama. Kunaon gitu? Teh cenah ini tukang maca kitab tapi teu main nu kana ditu teh mah. Jadi
Bisa kurang kitab bakal diceritakan. Tapi bisa ceritakan nanti era kitab. Sebab pecan ayat laduni di Allah. Tidak sanggup nyaritakan nanti ayat dina kitab. Pecan diberi pahmi anillah. Anu us diberi pahmi anillah. Wallah coba naikkan. Udunia sajib lakum. Astajib lakum. Teh bima yahtaruhu. La bima tahtaruhu. Itu kan. Dina perkara nu dipilih ku Allah lain dipilih kudu ngadua. Astajib teh. Yung ijabah karena sakaya urang. Waduh kenapa bener lah. Kudu pakai ilmu deui. Sorogan deui bab doa ka kiai. Arek ngadua mah. Yang dikerut teh ngadua sorogan ku anjar ka kiai. Dikir cong ieu modal tina kitab dikir. Kalau jadi dukun. Kita jadi waliullah. Nah, guruna dikirna teh. Ada lempang hati waktu dikir nu muatona kumaha? Teu apal. Teu apal lempang hati. Mata disebut nalkin na tarekat teh nungtun hati nu ngucapkeun dikir. La ilaha illallah. Nungtun hati jalma macakeun la ilaha illallah. Ari nungtun lapan budak SD ge bisa. Teu kudu nalkin kiai nu make sowan ka dieu. Naon? Hati nu ditanya. Mata kerja ahli-ahli Allah mah doa lain lapat doa nu pentingna usulna hate. Ieu mah doa na walah diputak ati puasana bisi kurang bener cek alat. Sona tu sona ta ieu teh. Nah, ieu teh jadi sona tu jadi ketin ka Allah ieu teh. Waduh dikutak-atik ilmu alatna. Ari usul teu dihitung. Batur maka jadi macam doa usul hukum. Cukup. Hakikatna doa. Kang mata cai usul tiup sih, ditiup kudu usul. Ieu mau dibaca diputak hati. Ari hate teh usul, ka mana pikiran sabaraha mere ampo. Tuh pas aya doa aya ijabah ge istidroj kalah. Terbatak berkah, aya ceuli cager, datang penyakit koret. Aya ceuli cager, datang penyakit ngedul salat. Ngedul ngaji ku ditu. Lobang kali loba, cek setan ieu yang dicabut ngan diasupkeun deui sabaraha deui. Naon coba dumana ge ti setan kan mana ge. Cek setan teh mana? Jeung nafsu. Pantah di keur ngadua lain ingat ka Allah, iqbalu sirri ala mujib, betul mah. Ari mah iqbalu sirri ala naon? Ala amplop. Mun loba merena aing lila ngaduan. Mata kira-kira saeutik mah aya syarat kumaha meuli apal jin sabaraha 7 juta. Miskin atuh nu lieur datang ka nu lieur loh. Ditukeun lieur nangan duit mana datang lieur hayang duit deui ayeuna pagelo-gelo bisa. Moal nulungan batur moal. Geus biar heula ka nuju anak. Tenang naon ngaos salat ge teh bukan. Besok 1:30 salat. Keur teu ngaos ieu mah. Nah, jam 2 ge osok. Ajam kan 1:30. Setengah jam deui ge bagian jam 2 mungkin. Ingat cek mama lamun geus dur tengah jam kaburu maot moal kapagihan sia salat nu anggeus gitu. Itu. Jadi kudu ngajam langsung. Mun kagok pagawean urang. Jawab aya waktu fadilah, aya waktu jawab, aya waktu rahmah, aya waktu jawab. Kabegitu teu kudu riweuh kan. Penting mah usul.
Al-arifuna idza basatu aqwafu minhum wallahu a'lam. Judulnya ayat terus kantunan masal isu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithu sareng ari anu katilu eta khawasul khawasi seliranana pirang-pirang seliran ae khiyaru khiyarihim tegasna seliranana itu mukminin wahum ta'aritu khawasul khawas eta al-anbiya'u para nabi. Jadi mukminin teh aya seliranana waliullah, tina waliullah aya seliranana para nabi. Jadi saluhureun para wali teh para nabi. Gitu. Eta teh menang milihan di para wali, nu jara di wali teh dipilih aya nu ditaikeun ku Allah karena derajat nabi. Wah gitu. Eta mah geus teu bisa dicaritakeun deui majdubna musahadana. Ya menceritakan musyahadah majdub para wali ya umat Rasulullah sallallahu alaihi jam'u nabiyyin jamana lapat nabiyun al-anbiya bil hamzi kalan make hamzah wa ghairi jeung teu make hamzah bi mana syarafi kalan makna mulia maknana nabi teh mulia para nabi teh mukminin nu marulia begitu wafil istilahi jeung ari nabi jeung istilah mah eta man jalma uhiya nu diwahyuan sailaihi itu siman jalma nu dibere wahyu eta teh nabi dimalakin kusabab malaikat itu au ulhima atawa diilhaman itu siman bi qalbi dina hatena au nubiha atawa dipepelingan itu siman biru ya ku impian asal yakin bener. Nah gitu anu nyata nama nabi mah anu diberi wahyu. Ari wahyu teh ilmu geuning ngaranna wahyu pan beda derajatna ilmuna ieu mah ka nabi. Itu lamun ka waliullah naon ilham ulah wahyu. Wah cenah rek kadaguan wahyu salah. Nabi deui kitu sabada rasul. Oh, salah. Seperti kieu ngadaguan mukjizat teh salah tuh. Mukjizat maka nabi jeung para rasul. Gitu. Ada sing ngadaguan mukjizat, ngadaguan naon?
paling ngadoguan karomah maunah bahasa sederhana ngantosan pertulungan Allah maunah bahasa mukjizat ari kitu ente nabi aya nu macana tatama geus teu cager kali ngadoguan mukjizat di mana maunah paling gitu kan ulah salah nerapkeun oge mata nu pinter dina agama ge kabagi tilu aya ukola aya ulama aya hukama beda ngaran beda derajat ukola mah nu paling terotakna gitu ari ulama mah nu paling terhatena ari hukama mah nu paling tersirna gitu eta hukama jadi ilmu teh mun dina sir mah hikmah disebutna matak ahlul hikmah al hikmah teh lain bisa hibur ngapa-ngapa saja nyata jalma-jalma anu tajalli ka al jadi ahlul hikmah teh saha arifin hukama teh arifin itu mahbubin para waliullah hukama teh mah teu bisa hibur disebut hukama salah bayu tarotabu jeung ditartibkeun ala dalika salah satu kana eta nu tilu naon qaluhu dawan salim ain al muallifu tegasna nu ngagitu kitab rahimahu muga ngahormat ka muallif sallallahu taala Gusti Allah taala ta anu tilu teh cenah ditartibkeun hiji dua tilu make bahasa sejen kumaha asyariatu ari syariat ia itu syariat eta al-i'timaru narima parentah gitu biltijamil ubudiyati kalau netepkeun na ubudiyah apin nushatin ma minal kitabi sarana salinan tina kitab pas syariatu lain asyariatu make fa bil fa'i kalau make fa laka eta manfaat ka anjeun nafi untuk isna manfaat di nafsika karena diri anjeun dohiron dohirna wa batinan ning batina di dunia wa fil akhirati jeung di akhirat ayyuhat dhaifu eling-elingan lemah min dhifin tina lapat dokpun dhaif tadi mustaqna adipu ari dipu bipatin dokpu wa domia dokpu eta di dulu kuah lawanan lemah itu bahwa tamakar di dulu kuah eta dhaifun lemah kalau ta'ala dawal Gusti Allah ta'ala khuliqal insanu dhaifa kuliko dijieun sa insanu manusia dhaifan tingana anu lemah ela kuata lahu tegasna teu bae kekuatan pikeun insan la haula pikeun daya pijamil atwadi dina sakabehna pirang-pirang zaman hatta tatlubahu sehingga nyupri anjeun ka Allah teu boga kekuatan anjeun teh teu boga daya teu boga kekuatan sehingga anjeun nyupri ka Allah kuring ibadah ka Allah kudu ngagajar ka kuring da kuring buka ibadah padahal ingat ibadah bisa dipisahkan ku Allah kuat dikuatkan ku Allah atau lain ente nu ngahadiahkeun amal ka Allah tapi Allah ngahadiahkeun bisa jeung kuat ka anjeun dina ibadah jadi era minta ganjaran teh itu nu ngahadiahkeun kan fenta kudu entak lamun nek jalma ngarep-ngarep ganjaran dina ibadah teh eta teh cek arifin mah, cek mahjubin mah bener. Cek arifin mah itu teh salah wesel. Ibadah dipigawe ku urang, balikna manfaatna ka urang. Aya nu balik ka Allah teh ya. Kunaon mah keburuhan ka Allah. Sanajan Allah rek muruhan, ulah diarep-arep ku urang, da teu layak urang minta buruhan teh pantes. Urang macul sawah, ari sawah manfaatna keur urang, minta buruhan ka batur. Kudu ge macul sawah batur manfaatna ka batur maka urang kudu boga wuruh tina ladang macul dan manfaatna ka batur mun ibadah manfaat ke Allah tak urang minta buruhan ka Allah pantas mun kitu ieu mah ibadah manfaatna ke urang Allah teh minta buruhan matak buruhan manfaat ti Allah mah geus Allah ridho ka urang jadi ahli ibadah ka Allah sok kitu ge geus loba teuing mun inget kalau boga ngarasa hebat pada sok salat mah kita kalau orang geus bisa mikir rada pinter mah meusan ya kan aing teh sholat sodaku tuh disebutkan amal soleh ngarep-ngarep kanyaran ti Allah wah kayak itu tempat bisa mikir bener
Ibadah dipigawe ku kuring, manfaatna ka kuring, menta buluhan ka Allah, amalan era menta buluhan ka Allah. Lamun dihitung-hitung jeung nikmat nu dibikeun ka urang ge ibadah urang asa teu kabayar. Atuh inget-inget ka dinya urang ngarato ngarep-ngarep ganjaran zakat. Naon sababna? Urang rek nyangan ridho Allah tapi urangna ibadah ngarep-ngarep ganjaran, justru mikiran ganjaran teh kalah ngabatalkeun meunang ridho Allah. Cek nu pinter mah. Nggak ada cek nu teu pinter gitu sih. Ganjaran tapi lumayan kan bae lah karena ganjaran gitu. Karena dibenerkeun naonana eta teh bener amalna tapi can bener hatena dibenerkeun. Keun bae lumayan sakitu ge. Da aya nur, aya tahapanana nur. Nur iqbal, nur intibah, nur iqbal, nur wisal. Itu mah. Aya tahapanana. Ngaji ge hadir heula. Keun kada hadir oge. Aya tahapanana kakara beunang nur hadir. Nur hadir, nur ta'alum, nur ilmu, nur amal, nur ikhlas, nur usul. Bosok. Aya aja nur ti Allah teh datang na tahap-tahap. Anu kakara datang nur hadir mah moal mikir ngaji, asal hadir mah. Moal bisa mikir ngaji, da cara aya nur deui nu datang ya Allah. Mata kalau ngan sakitu nurna wah cilaka. Ngaji geus dae kan tara mikir. Podona mah sareng nu tara ngaji mah. Sok. Tapi kan eta teh lamun di istifsar mah aya bedana. Nu ini tilucan ini kajian teu mikir. Aya bener aya kan. Sabab naon? Hadirna ge dihargaan ku Allah. Sabab naon? Rek hadir ngaji teh perlu mujahadah. Bener, mun teu ngalawan nafsu hadir mah. Wah. Aya teh sabaraha bari ceurik kitu ngaji teh balas mu. Bari ceurik balas mu ngaji. Kunaon Kang bari ngecalkan balas mu aing ngaji maksa itu. Nu dihargaanana naon? Muja lain ngajina hubungan ahli rajin. Matak menang, matak nusul ke Allah teh kabagi dua, hiji majdubin, kadua salikin. Majdubin mah make nur muwajahah, nur jemputan ti Allah, teu kudu hese heula, bebedak nur langsung terjadi ka Allah. Enteng itu. Ngan terjadi bisa jadi guru. Naon sabna moal apal tarekat, moal apal jalan usul. Ente bisa usul ke mana jalan aing ge teu ingat bu. Hitung-hitung ke Jakarta bari sare teu apal Cianjur teu apal. Da sare. Bisa jadi mutawi pedagi sepi ke Jakarta teu bisa. Matak majdubin teu sah di guruan. Kiai majdub teh kudu muparakah, salat muparakah teu meunang di guruan majdub. Urang atutur-utur nu majdub ajengan teu berang moal lantera, nutur ka urang. Kenaon lantera gunana bawa. Maju betul mah beda deui kan. Keur salat ge muter jam heula. Wah, nya ajengan teu apa batalna salat. Muparakah urang tong didagoan. Mata kamu dihitung hebat mana salikin jeung majdubin hebat salikin. Sabab salikin mah di mana usul saja di guru. Sabab salikin mah paeh poso dina perjalanan teh. Jadi ilmuna lain ladang bejatina kita lain kan. Hasil survei manehna. Nu karasa ku maneh aing teh ngaji teh baheula mimitina teh kieu kabijakeun kasana. Wiridan teh mimitina mah euy teh kana lapat meme bismillah dibaca lapat bismillah. Lila mah geus kakara bener maca wungkul. Makna teh apa? Kana makna ge mah tadabbur labdi tafahu makna. Lapat ditinggal. Lain bener salat mikiran lapat bacaan. Ngan keur ngumpulkeun hate supaya tong ka mana-mana. Ya, ditahan dina bacaan salat. Sabab lamun hate ingat ka sawah mah teu ta'alluq jeung salat. Tapi lamun naik kana bacaan mah bacaan ta'alluq jeung salat. Ari salat taklif di Allah. Jadi mun poho teh teu poho teuing. Lamun lain di Allah teh teu jauh teuing. Sabab deukeut kana taklif Allah. Sawah deukeut kana taklif Allah teh. Jauh. Tak gitu kan lain bener karena eta apana keun sumping ngaos. Mata hadir na pangaosan sekali asal ikhlas. Leuwih alus daripada 1000 rakaat salat. Ditambah nganterkeun janazah 1000, ditambah ngajagan sieun 1000 tuh. Jadi ku hadirna ge. Aya berkah, aya. Nur tawa
tawajuh. Nur tawajuh teh nur anu timbul tina mujahadah. Ya, jadi ngalawan nafsu anu dihargaan ku Allah. Salat tadi, salat. Wah, salat Allah pukoran lagi teu bisa. Allahu Akbar teh atuh tiba cenah ya ilmu. Tapi kan ari arek ini salat teh maksa. Maksa aing teh mung salat, kan kudu cek Allah, maksa aya teh. Maksakeunana nyumpanan parentah Allah ku Allah dihargaan disebutna nur mujahadah. Disebutna deui ke tungtungan nur tawajuh. Nur tawajuh teh nur nu timbul tina ibadah. Nu mata kobakeun ibadah sing maju ge. Subhanallah. Keur mah maju kan tilu balik. 3.000 atuh sia maju ge. Sugan aya nu ngagejlig hiji dua mameurnan. Karena naon? Karena muhadharah. Pan latihan mah gitu kan. Mata kalau latihan mah kewajiban 2.000, 3.000 ya latih baca. Untuk yuk sakumaha maneh we, tilu balik kan. Langsung udah dina 3.000 mah aya mujahadatun. Lain ya latihna teu ngarti kana ya latihna ge. Macan lagi kadang-kadang teu bener tapi maksa keunana tah eta. Maksa nuturkeun taklif di Allah. Nah iya dihargaan kol datang we waridul intibah getol we mah. Jadi betah jeung hayang wiridan teh mah. Mun jam 11 teh ingat yang salat. Gitu. Mun ayeuna wiridan teh betah dina wiridan. Mun di masjid teh betah teu merang di masjid. Mata iman jeung teu na diukurna ka masjid ka. Lamun di masjid betah iman. Mata al mukminu fil masjid kasamak fil ma'i. Jalma nu iman di masjid, namun dina hate aya iman asup ka masjid kelas cai di kelas lauk dina cai. Aya bejaran hayang hanyak. Mata geus ka masjid cep betah teh yang hiji. Gitu. Kumaha lamun naik gaina teu betah di masjid teh hayang balik wae di masjid mun teu betah mah al munafiqu fil masjid katoher fil qofsi. Jalma munafik kemudian dina hati aya sifat munafik eueuh iman. Gitu. Aya sifat munafik kawas manuk lah kurung. Kakara pekan aya bijil. Kakara asik mesti pikiran balik. Tuh. Mata kan kita sholat teh waka balik itikaf heula ya. Betah di masjid. Itu. Eta ciri mula jauh-jauh. Jadi mun minta ganjaran ka Allah teh berarti mikir, anu ngabisakeun salat sa Allah. Nu ngahayangkeun salat sa Allah. Nu mere ilmu salat sa Allah. Terus namun gitu, urang sholat teh nu hebat sa Allah lain urang. Urang mah timbul tina dohirna sifat Allah. Kulantaran jamal Allah nu lahir di urang, maka urang teh jadi ahli ibadah. Cabut teh jamal. Jalal yang diasupkeunana jadi ahli maksiat. Mata ningali batur doraka teh ulang harus hebat. Sieun dina Gusti abdi kula dipieun seperti eta. Malah duakeun eta teh ada goreng dulu abdi. Cabut Gusti. Naonana bodona, kufurna, cabut musyrikna, ganti ku iman Gusti, ganti ku rusdu, ku taufik jeung hidayah. Lumayan kalau kau atur doraka, mana kana diri halus. Tuluy ngahinakeun eta sebenarnya. Tah sampai apal jalal jeung jamal, engke aya jamalul jalal, jalalul jamal. Aya alusna goreng, aya goreng alus. Anu gorengna alus kumaha? Ria na salat, eta ria goreng, ari salat alus. Muga-muga nu goreng dinu alus dicabut ku Allah gorengna. Para jadi malas alus. Aya anu alus dina goreng. Nanti diguburakeun dosa tapi tobat. Tobat teh alus dina dosa. Tapi dosa goreng. Jadi alus dina urang mau boro-boro alus. Nu goreng ge alus saking pertama. Matak dina doa tawab Allahumma ahsin akibatana fil umuri
Boro-boro nu goreng dohirna, boro-boro nu alus dohirna Gusti nu awon ge sing sae hakikatna mah keur alus. Arti berarti ngaduana cek alus ya teh menta marifat kae. Lamun makrifat mah ka Allah nu alus nu goreng ge jadi disebutkeun kana makrifat eueuh nu goreng sakabeh rugi alus dikubrak kana dosa teu jadi goreng ulah nyebut alus kan dosa teu jadi goreng sabab gorengna dicabut ku Allah carana kumaha ngabisakeun to at-taibu minadz dzambi kaman ladan geus kan nu otak setan mah pangulahna marifat jik gue belum bisa ngaji sok baik sholat jik kan ulah marifat nah di mana teu marifat mah nu goreng-goreng nu alus ge mata cing ingat ayat jalalul jamal jalalun pil jamal jalalun pi jamalin di balik nama kamari yang terus jangan ari nu bener halalul halal halal kan harus kan eta mah aduh ayam tapi halus nanya kan ya ya secenah kan halal aya anu bat halalun bihalalin itu aya anu halal bihalal mana nu bener nu bener mah halalun bihalalin kumaha nu halal papagi jeung halal artina nu halus pagi jeung nu boga dosa menta hampura nu didolim ngahampura panalus kabeh meta dihampura halus ngahampura nah eta halalun bihalalin eta teh produk Timur Tengah. Kok mau produk Amerika, produk Indonesia. Saking palinter ulama di Indonesia, produk halalun bihalalin. Halal bihalal di Mekah mah istilah halal bihalal mah nyahoan urang Mekah. Halal bihalal di urang mah geus populernya. Budak kakara TK ge. TK mana? Jeung mama rek halal bihalal. Artinya can nyaho ajengan gitu. No alusna mata halalun bihalalin kan Kang ya aya 3 na halal bihalal teh istihlal istibro istidah sina naon talabiah anu apal kitab yaqulu mah apa di sini listifali jamaani li talabin syairuratin wijdani sinta aya makna talabiah istibro menta dilubar dosa istid'a menta dinu akeun istihlal menta dihalal kulantaran anu 3 maka disebut halalun bihalalin jadi bahasa sunnah halal bihalal adi baklil sok papanggih pan nu halal papanggih jeung halal itu nu alus panggih jeung nu itu haram teh goreng ari halal teh alus kitu ge manana mantap dina halal bihalal sok aya santunan anu pakir menang bantuan alus menang bantuan alus nu beungar ngabantu alus alus suku itu kade or duduk halal bihalal tapi usina wajidor jadi batal halal bihalal kade jadi nu matak hebat halal bihalal teh aya eta teh istibro istihlal istid'ah eta kan apaan doang Mekah halal bihalal. Nah jadi ari dina syariat mah kitu kan ibadah